Eta si Gareng taretah ka urang, yen manehna rek nginjem duit, tapi manehna teu bisa ka dieu da keur aya urusan. Keur naon kitu? Keur nebus embe, soalnya kamari digadekeun. Rek nginjem sabaraha kitu? Ah, sajuta ge geus cukup lah. Oh nya aya ari sakitu mah, tah duitna. Nah ieu teh rek dibalikeun iraha. Ah, jigana minggu hareup ge cair da rek dijualkan kurban. Oh, heeh atuh. Hatur nuhun pisan, brother. Saminggu kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gareng, kumaha ieu teh? Leuwih ti saminggu, pan kamari ge janjina ngan saminggu. Naon ari si laing datang-datang jiga Bagong, da aing mah teu nyieun janji jeung maneh. Ulah sok api-api ti nyaho, pan muka kamari teh maneh nginjem duit ka urang 1 juta keur nembus embe. Hari itu geura pan uing mah teu ngingu embe, nginguna ge hayam. Si cepot nipu aing, kan ngomongna di dinyan anu nginjem duit teh. Teuing atuh ajaran we teh yang ka kandang embena. Di kandang embe. Cepot? Yuk brother, naon? Ari sia nipu aing? Keke, kumaha maksudna ieu teh? Paceta isi dibrigeskeun ku aing. Aduh kanyahoan. Ampura atuh bray. Teu urang teh keur teu boga pisan cekelan. Ieu we atuh bawa dompet teh hiji, jang maneh keur gantian duit kamari. Embung urang mah, duit kudu dibayar jeung duit. Jual we heula embena. Duit ka urangkeun. Siap. Atuh hampura pisan ya brother. Nuteuwanoh ka tokoh Semar. Semar teh nyaeta pamimpin opat sakawan atawa purnakawan. Purnakawan dina wayang kulit nyaeta Semar, Petruk, Gareng jeung Bagong. Tokoh Semar sakumaha anu ditetelakeun di luhur nyaeta tokoh wijaksana anu pohara dibutuhkeun ku karomah jeung nasehatna. Dicaritakeun Petruk, Gareng jeung Bagong keur arulin. Teu kungsi lila Semar datang. Gareng, Petruk, Bagong. Aya naon, Pak? Kunaon, Pak? Kumaha, Pak? Anak King, salian tembang pucung nu ngagambarkeun Bapak maraneh tadi. Ai aranjeun geus pernah ngadangu tembang pucung nu sejen acan. Henteu, Pak. Pangaweruh bisa dihantal ku usaha, mimitian ku niat anu kuat. Usaha anu alus bakal nyinglarkeun niat nu goreng. Naon hartina, Pak? Kieu ilmu teh bisa kahontal ku ayana usaha. Hartina ilmu teh kudu diamalkeun. Sahese nanangan ilmu leuwih hese ngamalkeunna. Sabab sanajan boga ilmu tapi teu diamalkeun, moal aya gunana. Kalah kadang ilmu teh bisa nyangsarakeun. Oh, gitu, Pak. Heeh. Komo mengajual ilmu mah ulahnya, Pak. Ulah kudu ikhlas lamun mantuan, lamun neang rejeki atawa duit. Entong ngajual ilmu komo deui ilmu agama. Muhun, Pak. Heeh. Ayeuna pek maraneh tuluikeun ulina samemeh nyang hareupan juragan urang ka Amarta anu masih keneh milarian Bratasena.